Kacaritakeun dua patih sakembaran, Patih Purawasi jeung Patih Puragading. Sejakna kapasamon, bawana hayam sahiji, patepung jeung ciung wanara di alun-alun. Deka mana paman? Buat ngalut duaan. Nah maneh wani-wani ka aing nyebut paman, kapan aing teh patih? Disebut sia ku daek, disebut paman ge mumul. Ha maneh anak saha? Anak bapak, Saha bapa maneh? salaki indung. Indung maneh teh saha? Kapan pamajikan bapak? Patih duaan saleuseurian ngadengikeun omongan ciung wanara, bari tuluy ngadeukeutan anu keur ngelek hayam. Di mana maneh mau hayam? Mana alus-alus teuing? Turunan ti sayangna, asalna tina indung bikang bapa jago, asalna tina endog. Atuh puguh dages jamak mupakatna, cik ngilikan. Tah, gening buntutna. Abong-abong. Abong-abong mah songong. Patih ngajak ngadu hayam bari ngencarkeun hayamna tina kisa. Ciung wanara oge ngalepaskeun hayamna. Ger bae diadu, kacaritakeun hayam patih nu eleh. Eta dua patih teh ngambek ciung wanara ngaleungit ninggalkeun tempat eta. Rai, tiwas hayam kuring paeh budak leungit. Keun wae taksiran anak siluman. Eta dua patih tuluy arindit ninggalkeun tempat muru ka pasebat. Kacaritakeun lengser jeung ciung wanara. Reka mana uak? Reka paseban milu ka uak Embung tewau. teu umum teu wawuh jeung kuring. Nya tewau. Da papanggih ge kakara. Lengser ngalius indit ke Pasaiban, dituturkeun ku ciung wanara, kacaritakeun geus nepi ka Pasaiban. Asep di mana? Kapan uing ti padusunan uak? Nya kuring nu ngaran ciung wanara. Putra nini balangan terang, aki balangan terang. Syukur teuing juragan ku uak geus kaharti. Ieu uak imah saha? Ih Asep, ieu mah paseban. Ari anu sukuna opat, matana loba naon? Korsi gading tabur inten. Paranti naon? Paranti linggih raja. Kumaha lamun ku kuring didiukan? Ulah bisi doraka. Ciung wanara tengah ganggu karena penyiraman lengser. Gek weh ciung wanara diuk dino korsi. Tapi korsi nu didiukan teh remuk lantaran tekuatan ku awak ciung wanara nu berat lengser ruas. Agan urang teh tangtu cilaka diseuseul ku nu kagungan. Itu paranti naon? Ranjang katil sok dipake ku lem raja. Ciung wanara tuluy naik kana ranjang katil. Tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek. Kacaturkeun ciung wanara jeung lengser tos aya di pasamoan payunan Ratu Galuh. Maneh orang mana? Abdi urang geger Sunten. Sahanya ngaran? Abdi teh ciung wanara. Rek naon saja teh datang ka dieu. Sineja kek nyorog ngadu hayam, tapi kulangkung awon. Mana hayamna? Hayam ditinggalikeun ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam aduna ciung wanara. Ieu hayam teh di mana asalna? Sumuhun, pariksa Gusti. Ari hayam abdi mah turunan tina sayangna, asalna tina indung bikang bapa jago,
ngendog sataun sahiji, sayangna kudu kanagan. Paingan hayam teh bet alus. Sabab kitu, Dewi pangreuyeub ngaharewos ka lengser. Lengser, sok ingat ka embana ganingrum. Basana keur waktu babar di kakaya. Ari ayeuna anu dipiceun datang deui ka payunan ratu. Aing teh kalangkung sieun. Montong diango sieun sabab ieu boga ibu ayeuna mah geura aku ku gamparan. Mangke lengser, ku aing dipikir heula. Ratu sasawuran ka Ciung Wanara. Abdi mah teu ngabantun tumpang, ngan sineja rek numpangkeun umur. Hade ari tega makana umur. Pilaungannya eta ti aing negara sabelah. Sumangga, ulah pon beurang. Peuting ge sineja ngiringan. Hayu gerak. Pep malangkahan. Bobotohna pati 2. Hayam diadukeun. Itu teneung ieu ludeung. Wani sarua daekna. Hayam teh prak bae abar. Silih pacok ku pamatuk, silih getik ku jangjangna. Silih peupeuh ku sukuna. Hayam sarua bedasna. Lila-lila hayam Ciung Wanara kadeuseuh. Hayam teh pek kapaehan. Hayam teh di banyur, tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang nagawiru ti Gunung Padang nyurup ka hayam Ciung Wanara. Akhirna hayam Ciung Wanara bisa ngelehkeun hayam Aryang bangga.